Nyaho kieu mah moal hayang merekun. Nur, abongnya beas bansos. Meni morolok. Jabanding bau karung. Tapi lumayan daripada meuli mah. Atuh ce hayang nu pulen jeung seungit mah meuli wae kadeselan. Meni asaku kagoknya mere teh 20 kilo. Jabanding 3 bulan sakali. Ieu dahar mah geuning ada unggal poe beteh teh 3 bulan sakali. Nah atuh ce meni tatawaran bagja dibagi bansos ge. Itu araga dek ngajak merekeun kanu hajat. Cek are dek merek kanu hajat teh. Kumaha are dek moal nyari urang mah edek merekeun. Ari maneh Nur? Ah moal urang mah keondangan we. Ari maraneh dek mere sabaraha ngamplok ka Citati. Da basa itu mah si Tati ka urang ngamplok teh 20.000 urang ditempo teh da aya ngaranan di dinya teh Tati. Wow. Atuh ce balikeun deui we ku euceul 50.000. Heueuh nya da basa ti heula basa urang keur ngawinkeun teh 3 tahun yang lalu mereka urang 20.000 wajarnya malikeun jadi 50.000 mah. Yes. Ah urang mah kaondangan we pengaya dangdut. Euceul lain kaondangan jabanding nyabeul dangdut. Ah embung era urang teh boga baju komo eta deui mah. Di kampung mah moal teh nyingir. Atuh ce bae we da moal ditingali bajuna dan ditinggalina teh si amplokna. Yes. Cek saha teu ditingali bajuna. Geuning basa kaondangan ka Haji Omod maneh mungtar jeung urang. Hayo tuh ce mere teh urang ayeuna we. Bae teh kudu salin udah mere ieu. Hayo atuh nangke heula atuh urang teh kamplokan heula duit. Hayo tuh cek urang merekeun ayeuna da si Nur mah da kaondangan ieu. Ayo. Ieu zaman ayeuna mah hajat teh kudu boga duit gede. Abang urang baheula ieu keur kitu teh keur kaondangan teh loba anu ngamplok kosong eusina ge 2.000-an. Muni haseum nyeun peuyeum teh nya. Jabanding bugis teh kitu gulaan kumaha mana haseum. Nah eta teh merekeun teh geuning teu lila geus balik deui. Nyaho kieu mah moal hayang merekun nya nisu. Nah naon kitu ce? Alangkah we mere 50.000 usina ge mih 3. Minuman hiji. What? Heueuh mangkaning opieun aya peuyeum oge haseup acan. Nah eta geus merewekeun hai Tati. Geus Cah Haji sidik ieu karek balik. Heueuh nya hayo we merekeun. Nya Cah Haji ayo we merekeun kanu hajat. Atuh Cah Haji iraha keudeuh kawin ameh engke urang merekeun ka Cah Haji. Urang mah teh hayang kawin. Duit boga. Emas loba. Tanah lega di mana-mana. Naon kawin mending ngaranda. Ih ari Cah Haji ari boga salaki mah aya anu mangusahakeun. Aya batur tempo di imah. Ah cek saha boga salaki aya anu mangusahakeun. Maneh ge nu boga salaki kakak buburung hias teh di batur. Lain kitu Cah Haji aya boga salaki mah aya batur moal ka ditu ka dieu sorangan. Geuning eta maraneh merekeun teu dianteur ku salaki maraneh. Ih ari Cah Haji komo sorangan geus kolot kitu mah tempo Cah Haji gering teh moal aya nu mere cai acan moal aya nu ngasongkeun obat-obat acan. Intina mah ari boga salaki mah sagala kacukupan Cah Haji moal sagala kusorangan. Waduh lamun nyebut kacukupan. Lamun bener boga salaki kacukupan moal unjam injem duit. Sakitu muih kabang keriling kabang emok sagala diinjem. Nya aku mah Cah Haji we atuh lah. Ayo disah. Ayo. Nya urang teh beuki dieu beuki kolot. Kenal boga salaki pada ngariweuhkeun. Tapi mun urang gering rek saha nu maturana? Aku kai. Ari lain salaki mah. Kunaon itu Cah Haji ngalamun? Tadi mah meuni gagah peporongos. Cah Haji. Tong ngalamun ari Cah Haji, kayak bisi kasih bat jurig. Sidik mikiran jelema anu garog akutan. Tempo ditagih teh ngaraleungit jiga jurig.